sederetan kisah ku Allah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Golongan-golongan, kaum-kaum, komunitas-komunitas anu menentang Nabi Rasul nu diutus ku Allah kabeh dimusnahkeun. Dimulai disuguhkeun ku Allah di dieu kisah Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihissalam. Betapa luar biasa berdakwah keliling antar kampung ke kampung, kota ke kota, bahkan negeri ke negeri. Lain sakedeung waktu Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihissalam 900 tahun dakwah di lingkungan masyarakat, ternyata kan dibohongkeun ku masyarakat. Kumaha ujung-ujungna ieu kabeh dikaramkeun ku Allah, dibanjir bandangkeun ku Allah, datang ka teu nyesa hiji-hiji acan. Paraeh kabeh. Tah nu ngalawan Nabi Allah Rasulullah ieu kabeh dimusnahkeun. Saenggeusna Kangjeng Nabi Allah Nuh kan anu nyesa teh yang ngukur 40 lalaki 40 awewe 40 pasang cakaol mu'tamad. Tidinya kemudian berevolusi deui, terus kembali bertambah ngalobaan deui tak dimunculkan ku Allah Kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam. Ketika masyarakat kembali tidak beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud dakwah. Masya Allah, ternyata nanggahan Kangjeng Nabi Allah Hud alaihissalam kembali siksa ku Allah diturunkan, terjadilah gempa anu sangat luar biasa. Maka kaum Ad anu dipimpin baheula di zaman Nabi Allah Hud alaihissalam musnah kabeh, tinggal cerita. Masih aya sisa-sisa, kemudian muncul kembali kafir deui, dimunculkeun ku Allah Kangjeng Nabi Allah Shaleh alaihissalam. Didieulah untuk berdakwah di lingkungan kaum Samud. Ternyata nanggahan ka Kangjeng Nabi Allah Shaleh alaihissalam kembali musnah, dihancurkeun ku Allah. Seperti itulah sejarah terus mencatat sampai datang ke zaman Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kembali Nabi Allah Ibrahim berhadapan ke jeung tangkorak Namruz, make tangkorak sebeuh. Masya Allah, berhadapan ke jeung Namruz, terus ujung-ujung nama ka Namruz disiksa ku Allah subhanahu wa ta'ala melalui binatang anu lah teu pira, rambetuk asup ka jero ceuli nya rambetuk teu asup ka jero ceuli teu be kunaon eta di jero ceuli teu paeh rambetuk andaan ngarorekan. Terus be datang ka jero polo puyang, datang ka digedoran ku Namrud teh uluna digerog-gerokeun eta teh yeuna panglayan-panglayana titah noktrokan hulu lantaran ku puyang-puyangna. Ayo be ditoktrokan be, ayo be, masya Allah. Pan eta lain bantrak-bantrak siksaan, ditoktrokan bari dibayar. Geus ngeunaheun cak pambatuna teh kabeneran aya ngahaja noktrok mah hese. Ayo be ditoktrokan. Kebal-kebal mapan geus terus gugulingan datang ka paeh Namrud disiksa ku Allah akibat nanggahan Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, terus regenerasi Nabi Allah Ibrahim ngabogaan ti jalur Kangjeng Siti Sarah, Kangjeng Nabi Allah Ishak alaihissalam lahir dina rahim Siti Sarah, Kangjeng Nabi Allah Ishak alaihissalam. Kemudian Kangjeng Nabi Allah Ishak alaihissalam ngabogaan putra Kangjeng Nabi Allah Yakub alaihissalam. Yakub ialah anu terkenal disebut Nabi Israel.
Kangjeng Nabi Allah Yakub ngabogaan putra 12 lalaki KB ti jalur putra Kangjeng Nabi Allah Yakub ialah bermunculan para nabi-nabi, rasul-rasul, para raja-raja, ialah penguasa daripada seluruh penguasa dunia anu dipuji ku Allah baheula ini padol tukum alal alamin, ini padol tukum alal alamin, kaulah memberikan kelebihan untuk hai kalian Bani Israel atas bangsa-bangsa yang lain. Geus berarti Bani Israel nusok disebut Yahudi memang ku Allah diberikan kelebihan kabeh. Ulah aneh ekonomi dikuasai ku Yahudi, ulah aneh budaya dikuasai ku Yahudi, ulah aneh perpolitikan dikuasai ku Yahudi, ulah aneh ieu teh dina persenjataan dikuasai ku Yahudi. Ini padal tukum alal alamin, termasuk baheula ajaran agama dikuasai ku Yahudi, ialah nabi-nabi, rasul-rasul dimunculkan ku Allah di bangsa-bangsa Yahudi. Begitu teu iman ka Kangjeng Nabi Allah Isa, anggeusna teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan keagamaan dibodohkeun ku Allah, pang bodoh-bodohna salam dunia dalam urusan agama Yahudi. Tapi teu dicopot urusan kejeniusan dalam urusan ekonomi, perpolitikan jeung sajabana, maka ulah aneh masih menguasai dunia dalam perpolitikan, dalam budaya jeung sajabana, hanya bodoh dalam urusan agama. Dicopot ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu keur carita perjalanan Masya Allah luar biasa, teu panjang. Tina ieu teh Kangjeng Nabi Allah Yakub boga anak 12. Muncul Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ia adalah putra bungsuna. Muncul terus para sederetan nabi sampai dimunculkan ku Allah nabi besar Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Tah ia kembali ku Allah dijelaskan dalam ayat ieu kisah Kangjeng Nabi Allah Musa bakal berhadapan ke jeung tangkorak Firaun alaihi laknatullah. Make tangkorak di Firaun aun ngeuna mah hayang ngeunah sorangan. Firaun nyana mah hayang ngeunah sorangan bela mun ngariung, nyana mah embung kacokot hayang teh nyana mah nyokotan nu batur be. Firaun ih mantakan ngomongkeun Firaun ulah ngomongkeun terus terlalu luhur teuing raja-raja jeung sajabana, boa-boa mah urang ge Firaun. Tah deui bae teg dengariung nya nama teg nyokotan siap plastik be. Ieu tadinya apel diasupkeun, jeruk diasupkeun, kue diasupkeun, kabeh eta teh dibungkus, jelema aya nu mente ulah. Eta ge Firaun keneh kos gitu. Ya dituna. Ya Allah. Masya Allah, iya Firaun 300 tahun dijajahna Bani Israel teh lain bantrak banget. Maka tina jeritan doa nu dipanjatkeun ku seluruh Bani Israel pada saat eta bermunculan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama daripada Nabi Musa ialah Sayyid Imran. Matakan Musa bin Imran waliun min auliyaillah pada saat eta teh berdoa munajat teureun-eureun supaya selamat bangsa Bani Israel. Maka Allah memberikan kado istimewa, ialah lahir Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa, Masya Allah, Nabi Musa teh kira-kira dakwah di tengah-tengah Firaun, lain make tangan kosong dibekelan ku Allah. Ieu mukjizat anu paling populer 9 mukjizat. 9 mukjizat.
nuges jelas mah tongkat Nabi Musa, tongkat ieu tungkad tiapan pohara luar biasa teh dibawa ku Nabi Musa menang tuturunan tinu jadi mitohana Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Memang eker di negara Madian keneh ge eta mah tah tungkad tia kadang-kadang sok bisa diajak ngobrol ku Nabi Musa. Tungkad diajak ngobrol, tungkad. Mantakan engke haji pengen datang ka ieu mah ngajakan ngobrol tungkad tek be eta mah kudu dibawa ka grogol. Edan tam. Ayo. Titah dibalangkeun ku Allah tetek balangkeun bakal jadi orai gede pahara. Tah awas nya di mujizat ya mujizat. Naon bae mujizat nu aya di nabi di rasul kabeh ieu lain kahayang pribadi atas kehendak Allah Subhanahu sagede mujizat. Atuh komo karomah komo ieu teh maunah di para ulama atau komo istidraj bah tetep kabeh moal kaluar tina kehendak Allah Subhanahu wa taala ya eta kan tungkad tongkat ketika ditenggelkeun kana laut blak jadi 12 jalan tol pada saat eta Nabi Musa nenggelkeun tongkat idrib biasokal bahar eta teh ya ditenggelkeun teh atas perintah Allah Subhanahu. Hai Musa pukulkeun tenggelkeun eta teh tungkad kana lautan blak 12 jalan tol terbuka. Tapi lamun teu diparentah mah ku Gusti Allah dikeprak-keprakan ge moal sanajan dikeprakeun ge kacai tek mengadon potong tungkad ya kan. Jadi kan intina mah tetep kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon cak Firaun ketika Kangjeng Nabi Musa ieu ngaluarkeun mukjizat tungkad sihir tama sihir teu percaya ya Allah aya keneh keistimewaan atuh aya ya leungeun Nabi Musa ku Allah dititah hai Musa kepeulkeun plek kemudian asupkeun kana handapeun kelek ieu teh dina baju set kaluarkeun deui set kaluarkeun deui dibuka brai ngagenyai leungeun ieu teh ngagenyai teh lain saalakat biasa ngelehkeun cacaang mata poe Masya Allah serap luar biasa ieu lamun terus didelekeun bisa terjadi buta mata pan pohara tutupkeun deui Musa plak tutupkeun deui normal deui Masya Allah tah ketika Nabi Musa datang ke istana Firaun ieu kan lain batrak-batrak dibukakeun ku Kangjeng Nabi Musa plak ngagenyai ieu Firaun ngajongklok pingsan harita keneh ngajongklok pingsan Masya Allah serab cak Firaun erab serab maksudna kana eta teh tutupkeun deui Musa tutupkeun deui ditutupkeun deui teh sadarkah Firaun teu ngomongna sihir tama sihir Masya Allah mantakan summa ba'asna mim ba'dihim Musa wa Harun. Kemudian saenggeusna generasi ke generasi dimunculkan rasul tekbe kemudian Allah mengutus Nabi Musa Nabi Allah Harun alaihissalam ila fir'auna wa malai ieu pikeun berdakwah di lingkungan istana Fir'aun kejeung para gegeden termasuk Patihamat. Ya Allah ieu teh lain salah kadar ngomong biasa biaya tidak melalui mukjizat anu dibekali ku Allah Subhanahu wa taala terkenal di atisi 9 mukjizat. Masya Allah ya saenggeusna teh bae Nabi Musa tuh di imah ke dakwah Fir'aun jojong nya teh keukeuh bae ngaku nabi ngaku pangeran laju halodo
gararing kabeh, kering kabeh. Otomatis kan rakyat datang ka Firaun. Wahai paduka Raja Firaun, pan paduka mah lain raja doang, pangeran. Iya kami geus hese nginum, kami hese mandi. Ternak-ternak kami ge ieu teh geus kalalaparan, kekeringan kabeh, kasulitan pangan. Atuh coba atuh ngaran pangeran mah turunkeun hujan. Tuh, otomatis kan ieu kan Firaun ngaku pangeran. Di demo ku rakyat, ku makhluk berarti kan ya. Di demo, woi pangeran, atuh kami turunkan hujan, coba aja hujan. Iya ngesang Firaun. Ngan lagi sadar aing teu bisa ieu teh ieu tek be. Akhirna nyana nyumput tek be. Ieu manggihan Nabi Musa nu nyaho. Ngobrol duaan. Musa, pan maneh mah nabi rasul. Ji, cek Nabi Musa tumben ieu. Berarti ya Firaun insaf berarti kan. Kok iya bapak bisa ngaku nabi geus ulah lo ngomong. Ngaran nabi ngaran rasul mah pan eta doa nate kan iya pasti diijabah ku pangeran. Ya pastilah cak Nabi Musa. Pasti. Nah maksudna kumaha? Pan iya urang geus batahun-tahun iya kan teu hujan-hujan. Coba ngadoa ka pangeran supaya diturunkan hujan. Cak Nabi Musa kecil, ulah kecil eta teh geurah ngadoa ka pangeran dengan syarat iman. Oke, cak Firaun, tapi hujan turunkeun heula. Janji. Lamun hujan neuk iman, iya. Isukan, Masya Allah, Firaun balik tak ngagerokeun masyarakatna. Woi, waduh, yo sebagai pangeran saksikeun hujan bakal turun. Ngan nya culak cilik Musa geus ngadoan can nya cek teh. Musa geus ngadoan can. Kan masyarakat nonton dari teh ieu. Coba yo urang saksikeun pangeran urang deuk nurunkeun hujan. Breg hujan eta teh atuh cak masyarakatnya hebatnya pangeran urang. Hebatnya atau Firaun keom padahal lain nyana lain tadi nyana ge sadar. Masya Allah, imankah Firaun tetap ketika dituntut ku Nabi Musa Firaun pan janji dek iman itu sihir. Masya Allah, padahal itu kebenaran ti Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mujizat kangjeng Nabi Allah Musa kunaon dituding itu sihir. Pan biadab luar biasa. Masya Allah, diantapkan kuaritek laju caritana subur pohara subur lantaran curah hujan teh ya kuari jukut jarara ditek ngan terus hujan teureun-eureun datang ke banjir. Waduh, Masya Allah, cai kaleuwihan cai bala lanjir kabeh datang ka naek ka istana cai, istana Firaun maksudnya tek be naik ka istana Firaun. Masya Allah, ngoyok Firaun ngoyok jadi pangeran kokoyokan banjiran. Atuh rame ribut deui masyarakat ya bebeja ka Firaun. Wahai paduka Firaun pan pangeran maneh coba atuh ieu seunah hujan teh ulah terus-terusan seunah raat seunah normal deui. Masya Allah, eta Firaun teh datang deui ka Nabi Musa. Musa pan maneh baheula diurusan ku bapak. Waduh, geus mulai ngarayu deui we kan eta teh. Aya naon bapak itu an istana kabanjiran gitu ya. Dituntut ku masyarakat coba ngadoa ka pangeran ngaran nabi ngaran rasul deuk iman moal bapak deuk pokona mah nu penting kuari eulanan saatkeun ulah sampai babanjiran. Masya Allah, ngadoa deui Nabi Musa ngan ieu Firaun mah curangna sameme ngadoa pidato heula.
wahai para makhluk-makhluk rakyat-rakyat tingalikeun ye kaulah sebagai pangeran ye pokoknya mah isukan ge hujan raat normal kembali. Masya Allah isukna atuh bener raat be walaupun nyana culak cileuk ngadoa moal Musa cek geus raatek. Masya Allah kumaha jawabana sihir eta sihir tuh. Masya Allah tufan banjir bandang di zaman Kangjeng tadi di Firaun termasuk wal jarod simet buguh bagus subur luar biasa. Iya ternyata diserang hama simet prek biak kabeh lain tatangkalan doang imah kabeh pinuh kamar pinuh ku simet asup ka istana parah. Masya Allah pinuh kabeh ku simet datang ke mahkota Firaun di dieu teu kadelan pinuh kana gegemprekan ku simet. Ya Allah ya Rob endeu kumaha bege kabeh aya simetan riweuh luar biasa. Datang deui ka Kangjeng Nabi Allah Musa didoakeun deui ku Kangjeng Nabi Musa leungit eta teh simet kunaon lain iman ai prek ngomongkeun sihir eta mah sihir. Masya Allah 9 mujizat ya di antarana deui getih asal dek nginum Firaun ieu cai jadi getih hanyir teu bisa nginum sumur sek tata dina herang jadi getih. Tapi lamun ku kaum Bani Israil mah sanajan sumur eta keneh herang tuh ieu misalna kieu ye teh ieu cai herang ieu misalna Haji Pendi teh Firaun misalnya asal dicakal ku Haji Pendi be ieu cai beureum jadi getih teh asal dicakal ku Ki Podoli herang deui ternyata ribet perkos gitu kan asal dicakal be ieu teh ieu beureum teu bisa padahal caina eta keneh gelasna eta keneh beuh atuh kasiksa teu bisa nginum Haji Pendi atuh teu bisa giliran be dibikeun ka Ki Podoli mah masyaallah lak jeung gelas-gelas beak tuh. Ya Allah akhirnya kan kebalangsak atuh balangsak di istana tinggal di istana ari balangsak mah balangsak ieu kamaha kawasan Allah. Ketika Allah nurunkeun siksa mudah luar biasa sanajan nyana ditinggalna di istana dijagaan ku para jenderal terus kokoh jagaan mun geus datang siksa Allah moal kajagaan kumpulkeun seluruh tentara sadunia bila perlu moal bisa kajagaan lamun geus turun siksa Allah subhanahu kumaha ieu gagahna Firaun pada harita. Masya Allah pastakbaru sombong Firaun teu daekeun iman sombong Firaun teu daekeun narima kana mukjizat ti Kangjeng Nabi Allah Musa. Pastakbaru biha sombong Firaun henteu daekeun iman percaya terhadap Kangjeng Nabi Allah Musa terhadap Kangjeng Nabi Allah Harun alaihi salam. Masya Allah berarti kan mbahna tukang dosa Firaun kurang kumaha kebenaran anu dibawa ku Kangjeng Nabi Allah Musa tongkat mujizat kebenaran anu dibawa ku Kangjeng Nabi Allah Musa leungeun mujizat kebenaran anu dibawa ku Kangjeng Nabi Allah Musa doa anu dipanjatkeun selalu menembus langit. Setiap permintaan Firaun oke dipanjatkeun ieu kan mujizat luar biasa tapi tetap bae menganggap sihir wa kanu qaumam mujrimin. Geus berarti Firaun teh kaasupkeun kana kelompok kaum anu berdosa. Tuh, kaum anu berdosa. Maka saha bae jelema anu henteu daekeun nuturkeun ajaran-ajaran Nabi, ajaran-ajaran Rasul, ajaran para wali-wali, ajaran para ulama-ulama, terus benanggahan mencibir mencemooh ka ajaran kiai, ka ajaran ulama eta semi Firaun. Tuh tukang dagang
terus maju dagangna tapi teu daekeun eta teh mikiran kana zakatna, dibejaan ku ustad, dibejaan ku kiai, lain urut nyanda teh ngazakat, mencibir sinis terhadap kiai, eta berarti kan pedagang kos kitu ngaranna pedagang Firaun kos kitu. Ayo, masya Allah. Hei, petani sing awas dibejaan ku ustad, dibejaan ku kiai, ulah ngageseran taneuh, terus bepaneta loba nu tukang ngageser taneuh. Masya Allah, tek be ieu galengan dipindah-pindahkeun, dipapas terus be supaya bagus. Tah eta kos kitu kan petani Firaun kos kitu ngaranna. Ayo sing awas. Iya kan Firaun bisa menjajah ke mana bae sehingga diawas ke seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Tuh, jelas kan? Di pedagang aya Firaunan kan? Di petani aya Firaunan kan? Atuh aya Firaun. Masya Allah. Hei, rakyat di pertan rakyat terus bekesangna dialaan. Kajen seuna balangsak rakyat ya, kajen seuna sangsara rakyat. Nu penting aing sebagai pejabat, iya nu penting aing ngipas. Eta kan kos kitu ngaranna pejabat Firaun, kos kitu ngaranna. Kamu tukang tausiah mah kira-kira. Hayang untung be Firaun mah, masya Allah tek be nyana mah hayang dibayar be Firaun mah. Atuh sanajan ustad kiai ge nyana ceramah tek be hayang dibayar be atuh kiai Firaun berarti kos kitu teh. Ieu wawatek sing ade wawatek ka Firaunan teh, mantakan rasakeun ku ari ku urang teh ulah-ulah aing menjadi Firaun. Tuh, mulai tak cak haji pendek kula tah. Wa kanu qaumam mujrimin, Firaun kejeng kelompok-kelompokna ieu adalah kaum anu berdosa, anu nanggahan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bakal urang saksikeun Firaun kejeng gageden-gagedena, akankah nyana salamat di alam dunia? Moal bakalna. Moal ieu teh masya Allah. Kabiadaban Firaun teu daekeun ngadenge kana ajaran Kangjeng Nabi Musa, kana kebenaran Kangjeng Nabi Allah Musa, selalu berkata itu sihir, itu sihir. Palamma ja'ahumul haq, ketika kebenaran diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat anu aya di tangan Kangjeng Nabi Allah Musa, masya Allah, anu ku Allah diberikan anugerah ka Kangjeng Nabi Allah Musa, itu kebenaran, itu kebenaran. Kunaon selalu ngomong Firaun jeung para gagedena, qalu inna hadza la sihrun mubin, itu sihir, itu sihir, itu sihir. Tuh ya Allah ya Rabbi, masya Allah bener. Padahal mah anu dilakukeun ku ustad nyana mah salat magahan ngaji, salat magahan ngaji. Kiai tilok kakak mamana jasa pira eta mah kiai sakolana ge As'ad ge teu tamat. As'ad naon? SD. Ya Allah. Terus bisa pira nyana mah geus teu nyahoan naon, magahan ngaji tek. Ai prak teh ya cak haji pendi itu teroris. Sakola SD doang dianggap teroris. Aya bae, masya Allah, tidak dilihat kebenaran yang ada di para ustadz, yang ada di para kiai. Iya, inna hadza la sihrun mubin. Apa bedanya dengan bahasa itu? Masya Allah, sing hade awas. Hei, kekuasaan Allah terus dimonitor. Di dieu ku Kangjeng Nabi Musa ge pan eta teh ditegor, diingetkeun cak Nabi Musa. Qala Musa a'taquluna lil haq lamma ja'akum asihrun hadza. Hei, kunaon ngararomong seperti itu karena kebenaran-kebenaran. Lamma ja'akum, ketika datang kebenaran itu kunaon nyebutkeun lah eta mah sihir, lah eta mah sihir. Ya, buktikeun cak Kangjeng Nabi Musa.
ngaran-ngaran batil aya ujungan, bakal aya ujungan. Nu salah tiata tapi kebenaran mah tidak akan ada ujungna. Terus kebenaran ujungan tiba heula Allah nurunkan kebenaran sampai datang ke detik ayeuna terus Masya Allah. Itu kan jelas kebenaran bakal aya dalam kemenangan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederetan kisah Namruz modar, ya kan? Kabeh nu nanggahan ka Allah, nanggahan ka Nabi, nanggahan ka Rasul dikalahkan kabeh. Tapi anu aya dina jalan Allah selalu diberi kemenangan. Mantakan cak Nabi Musa alaihi salam, ya pan aing teh tarung ieu teh ya kejeung tukang sihir. Teh kabeh gegeden sihir kabeh diturunkeun kabeh. Buktina ieu kebenaran teh ya kan ngalehkeun anu batil. Berarti kan bener aing teh ya. Kunaon disebutkeun sihir. Sementara tukang sihir nu hararebat eleh. Mantakan sihrun haja. Masa kebenaran disebut sihir sakurang mah. Hei, coba ge pikiran lempangkeun. Piraku eta haji pendi nu terus be salat puasa tiloka mana kieu be piraku disebut radikal haji pendi. Henteu kan? Henteu. Piraku sih anu nganukur sapira diuk doang tiloka mana magahan ngaji ka ieu mah dikebut-sebut sasar. Moal mungkin kah? Asirun hadza. Mantakan ku Allah dijelaskan bahwa bukti Nabi Allah Musa alaihissalam lain tukang sihir, bahwa bukti Nabi Musa alaihissalam adalah memegang ajaran kebenaran, bahwa tukang sihir tidak akan pernah berbahagia, tukang sihir tidak akan pernah ada dalam kemenangan. Wala yuflihus sahirun, para tukang sihir teh ya berarti barisan-barisan dolal. Tukang sihir adalah barisan-barisan jelema anu sarala, adalah ieu tia pagawe Firaun moal dibere kabahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala. Wala yuflihus sahirun. Geus kieu ye lamun Haji Pendi teh jadi raja ya Haji Pendi. Kuari hebat kan raja? Geus lah kurang sebut raja kuang-kuang. Nyana mah teu meunang aya rangda tewakan ku nyana bawa ka istana cak Haji Pendi. Ya kan? Terus tuh anu boga sawah-sawah cokotan pajag-pajagna cak Haji Pendi seuna bawa ka istana aing. Ipan roja kuang-kuang kos gitu kan. Seluruh pedagang-pedagang kabeh cokotan pajag-pajagna supaya beunghar aing teh cak Haji Pendi raja. Terus di dia otomatis pan Raja Haji Pendi ge boga patih. Bener, otomatis patih ge boga deui ka ditu teh behulu balang ka ditu nih. Datang kepang handap-handapan Isatkus. Iya mah Raja Haji Pendi raja kuang-kuang. Seluruh pendukung Raja Kuang-kuang Haji Pendi ti luhur ti mulai pati datang ke handap atau ti handap datang ke luhur, la yuflihus sahirun, tidak akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moal sanajan kadeleuna mawa mobil mewah ge heuy kadeleuna doang. Moal aya kesenangan. Masya Allah, para pejabat anu jolim pasti moal diberi kebahagiaan ku Allah. Moal aya wala yuflihus sahirun, geus dipastikeun ku Allah Subhanahu wa taala ngan ukur boga tagog doang. Masya Allah. Bahagia jeung henteu bahagiana ieu adalah tergantung manusia nyekel bener jeung henteu benerna. Mantakan golongan kafirin non muslim mual dibere senang
Sanajan nyana menguasai perekonomian tuh itu boga si anu, tuh itu boga si anu, itu boga si anu, moal aya kesenangan samet-met aja. Ulah ngomongkeun di akhirat, di alam dunia kene sangsara bakalna disiksa melalui iyalah pikiran-pikiran dunia. Ulah dianggap lain siksaan pikiran jabatan itu adalah siksaan bagi dirina. Geus dipastikan ku Allah wala yuflihus sahirun. Masya Allah, tak ieu ke Firaun bakalna ngabalikeun fakta nuding ieu teh ka Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Mantakan ulah aneh munculna ustad, munculna kiai, munculna ieu dakwah bakalna ieu dibalikeun fakta supaya kaseret terjerat dengan undang-undang. Nabi Musa ieu dijerat melalui undang-undang, padahal dakwah melalui kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke ayat berikutna qalu ajitana litalfitana amma wajadna alai abaana. Ieu Nabi Musa ndek dijerat melalui undang-undang ku Firaun alaihi laknatullah. Mudah-mudahan